Kumaha lamun kieu syahwat henteu ngan urang godin dina bulan puasa tanpa aya rusuh. Nah katerangan man aftara yauman min ghairi rusatin lam yakdi saumud dahrin. Kateranganna sajalmi anu godin dina bulan puasa, buka dina bulan puasa tanpa rusuh, gering henteu, cager nya. Nyeri huntu henteu, nyeri beuteung henteu, cager jag-jag balecek teu puasa, lam yakdi saumud dahrin, temal bisa kakodoan puasa sataun. Jadi sapoe moal kakodoan ku puasa sataun. Berarti lamun 30 poe 30 tahun kodona hungkul tah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kariha min duhuri ramadhana harramallahu jasadahu ala nar. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal qaulana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatika arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah puji syukur langsakeun kadarkin lahirobbi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur tina sagala rupi karunia nikmat anu paras katampi urang sadaya nikmat anu pangalitna dikateukeun terutama syukur ka Allah tina nikmat iman sinar nikmat Islam anu pamudah-mudahan eta dua kalimatan sababia urang sadaya hadir di ieu pangaosan kurang kalabat golongan jalmi anu moal nyanak iman sinar Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam Allah salamina terlimpah tercurah ka nabiyana wa habibana rasul tercinta nabi urang sadaya nyatana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dugi ka urang sadaya selaku umat mantena anu pamudah-mudahan urang sadaya na hasil syafaat dunia dan terutama syafaat dunia jaga dina dinten kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sepuh anu mahlirotinan pangaosan salah ibadah TV Ahmad anu insyaallah Allah dimuliakeun. Alhamdulillah urang sadaya dina ieu waktos biasa patepung laun paprok seunghong dina raraga acara anu biasa nyimponan kewajiban urang sadaya dina acara pangaosan saminggu sakali anu alhamdulillah rupina salah sayeuna ye salasa bungsukna ya bagi salasa payeuna parantos aya dina insyaallah parantos aya dina sasi Ramadan. Amin ya Allah. Tangtos pangintenan lamun minari kana keterangan jadi ulah eureun bulan puasa kudu teh ngaji teh nya bisi rata-rata pangaosan bapak-bapak mah Ramadan teh saliren gitu nya diabdi kitu liren. Jadi Ramadan teh lain ikat ibadah kakan eureunan biasa ge nya. Dari keteranganna saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisal ilmi fi ramadana kata Allahu lahu ta'ala bi kulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsi. Sajami anu hadir ka majlis ilmu dina bulan Ramadan berarti hadir mah aya sok aya jalmi teh kieu ka mana mang teu ngaji ada karingeun tina sampingkeun ge eta mah teu hadir. Hadir mah aya di dieu katingali bungkeul kanana kitu nya eta hadir.
Jadi teu sugan katerangan saja nu ngadenge pangajian teu imah nu hadir. Berarti hadir mah aya. Masuk loba ning kolot mah alasan kunaon teu ngaji apan kadenge cenah sarua di masjid kitu, di dieu kitu. Sarua mun beda ganjaran kitu nya. Nah, dia saja nu hadir ka pangaosan dina bulan Ramadan. Kata Allahu bi kulli qadamin bakal nyatetkeun Allah Subhanahu wa taala bikuli qadamin setiap langkahna ibadatu sanatin ibadah satauneun salengkahna. Jadi salengkah urang hadir ka pangaosan dina bulan Ramadan diganyar ku Allah salengkahna sa ibadah satauneun. Lamun 10 lengkah berarti ibadah 10 tahunan. Lamun loba lengkahna luar biasa kari ngitung sabari jeung ngalengkah ka masjid nya 1 2 3. Malah wayakunu ma'ita tal arsi eta jalmi cek Kangjeng Rasul bakal bareng jeung kaula sasarangan jeung kaula jaga di handap aras Allah Subhanahu wa taala. Teu istimewana dina datangna sasi Ramadan. Anu mudah-mudahan urang sadayana ini salah terakhir pangaosan urang sadaya dina bulan salian teh Ramadan. Anu insyaallah Ramadan mudah-mudahan tiasa berjalan tanpa waktos anu pangeunteun digentoskeun. Geus tarawih malam Salasa teu naon lagi mah nya. Ya, eta tah kada malila ngaji paling setengah jam nepi ka 2 jam ngaji. Kata mah ngawe pangeunteun penting pangintenan pangaosan ulah reren ku datang Ramadan. Sekalipun insyaallah Ramadan pamingari hisaban mah etangan mah tepas tina dinten Mingon. Jadi kateranganana walid tukmilu iddata di mana anjeun bingung tanggal bulan sabaraha poe naon puasa sampunakeun heula Saban 30 poe di mana beres 30 poe naon wae dan puasa. Lamun nu ngaberitakeun kabar tinu aradil beh dina meureun nu dibareno nu dilaluhur. Lamun nu ngabejaan urang teh bingung itung we Sabana sampunakeun 30 poe berarti ningang ka ituna teh ngalaksanakeun ibadah saum eta menurut hisaban. Ngeun biasana pamarentah mah nyanakna hisaban sareng ru'yatna. Tak dina bulan Ramadan mah bebe nu ngaran ru'yat cicing ngarah teu kapangih kitu nya. Ngarah teu padaneangan besok padaneangan ru'yat dina bulan Ramadan mah. Nangtukeun tanggal 1 Ramadan jeung nangtukeun tanggal 1 ayeuna Syawal. Ngan biasana anu pikaresep urang mah puasa paneurina lebaran pangheulana. Biasana urang mah sok hayang kitu nya. Cenah diheula ge batur puasa nu penting lebaran pangheulana. Tah urang mah pangintenan kae ngantoran komando di Kementerian Agama anu insyaallah bakal aya komandona hari sabaraha-sabarahana ngeun kemungkinan hari kana Senin mah teu mungkin berarti jadi 31 meureun Sabanna sampurna Saban teh ningang dinten Mingon saumna pami kurang berarti dinten Sabtu eta mah karek ieu mah rabaan secara pangintenan hitungan can menurut ru'yat nama rupina dina kasempatan urang sadayana dina termasuk pribados urang ngabahas dina pipa dilatih sahri Ramadan. Kesempatan teh keur persiapan urang pribados ngabahas kautamian dina bulan suci Ramadan. Ini Ramadan sainggakeun pan surkang Rasul tadi na muqaddimah man pariha biduhuli Ramadan. Sajalmi anu bungah ku datang bulan Ramadan mangka haram Allahu jasadahu ala niron. Allah Subhanahu wa taala bakal ngaharamkeun kana jasad eta jalma masuk neraka karek ku bungahna ya bungah dek datang Ramadan mata kacida istilahna meureun beh dituna kaduhungna beh dia kurang imana lamun jalma datang Ramadan kalaka bingung aing mah puasa eta salah ku bungahna ge jadi ganyaran ngeun meureun kade ulah salah nafsirkeun bungahna datang Ramadan teh lain bungah istilahna teu puasa berarti bungahna teh kudu daek puasa bungahna teh teu bisa jalmi bunga kuring mah datang Ramadan ari puasa teu bisa teu jadi ganjaran eta bunga berarti ka bungah datang Ramadan teh siap ngalaksanakeun saumna
tingkatkeun ibadahna fardu maupun sunatna biasa hararese dina ibadahna talangke dina ibadahna ku datang Ramadan mah cing langkung giat langkung tanginas. Biasa luar Ramadan mah hese hayang baca Al-Qur'an, datang ke Ramadan mah ngahanca urang bisa baca Al-Qur'an. Eta meureun ciri bunga datang Ramadan. Jadi ulah waka istilahna susah bunga pan kuring boga panyakit rek datang Ramadan teh. Sok sieun kampuh we panyakit mah kuring rek Ramadan teh. Tah kitu Bang, sumut tasihu cek nya Rasul ge. Puasa aranjeun kabeh mangkajel bakal sehat. Ngan nu ngayakinkeunana masalah sauma niatna. Ya, niat anu kuat insyaallah margi niatna karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Istimewana ge we istimewana. Man dawama alal jamaah fi Ramadana sajalmi anu ngadawamkeun berjamaah dina bulan Ramadan lohor asar maghrib isya subuh berjamaah ieu keur nandakeun bunga datang Ramadan. Luar Ramadan mah hese hayang berjamaah teh, luar Ramadan mah hese hayang ka masjid teh. Datang Ramadan, bunga datang Ramadan, siap singkil datang ka masjid saja berjamaah. Bahasana saja minu ngalangkeunkeun kana berjamaah dina bulan Ramadan, a'tallahu taala bi kulli raqatin madinatan tamla min amillahi taala. Setiap rakaatna anu dipake ruku ku eta jalma dipake berjamaah salat dina bulan Ramadan, maka bakal dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala madinatan hiji kota tamla min amillahi taala eta kota teh pinuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tina sarakaatna berjamaah. Tak siapkeun nyatakeun bunga urang datang Ramadan teh ku ngalaksanakeun ibadah urang tingkatkeun ibadah urang sadayana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mereka terangan kepada jamaah sadaya payan bagi pantes lil mukmini ka jalma anu mukmin ayah tarima kudu ngahormat jalma mukmin sahra Ramadan kana bulan Ramadan wayah tarija jeung ngaraksa jalma minal munkarati tina pamunkaran wayastagilu jeung katunggul wayastagila jeung katunggul jalma bi taati kalawan taat pirang-pirang taat minas salati tina nyeurkeun salat wa tasbihi tina maca tasbih wa tilawata dzikri tina maca dzikir wa tilawatil Qur'ani sareng baca Al-Qur'an. Jadi pantes keur urang sebagai jalmi anu mukmin, pantes urang sebagai jalmi anu muslim ayah tarima urang teh kudu ngahormat datangna bulan Ramadan. Malah dina hadis Kangjeng Nabi, dina hadis dina bahasana dina tawaf wada. Bahasana saru Kangjeng qad za'a sahru Ramadan. Geus datang ka aranjeun kabeh bulan Ramadan. Anu bulan Ramadan ieu teh penuh dengan keberkahan sehingga keun hormat ku anjeun bulan Ramadan. Ku ina hormat dina hartos ngahormat teh sakaya pan dina bulan Ramadan ni hormatilah orang yang berpuasa. Pan ku budak ayeuna mah datang weh nya. Ayeuna anu hormatna teh cukup jadi matilah orang yang berpuasa gitu nya. Ya urang teh mana sebatas hormatilah di dinya teh lain matilah. Jadi hormati berarti hormat. Ari hormat ieu teh dina hati lamun urang nu nulisna berarti urang nu puasana. Ulah cukup we nyeun prangung ku jalan cek urang teh hormatilah orang yang berpuasa. Urang bae godin teh bisa. Jadi eta aksara teh eta tulisan teh kudu sesuai jeung urang kalakuan urang. Jadi nah hartos ngahormat bulan puasa di dieu teh lain pas ngahormat bendera dina upacara kade datang Ramadan disukene geus ngangkat pandangan hormat lain. Hormat di dieu teh wayah tadi jaminal munkarati urang dina bulan Ramadan teh ngajauhan tina pirang-pirang pamunkaran ngeureunnan tina pigan pagawean eta ciri hormat kana bulan puasa. Terasna deui salian teh hormat teh wayastagila bi taat dina bulan Ramadan ciri rahmat urang ngahormat kana bulan Ramadan urang kudu katungkul ku mangrupa-rupa taat ka Allah Subhanahu wa taala. Istilahna cing getol cing loba taat ka Gusti Allah. Di antawisna mina salati tina seueur ngalaksanakeun salat tina seueur baca shalawat wa tasbihi tina maca tasbih wa tadzkiri tina maca dzikir wa tilawatil Qur'ani sareng baca Al-Qur'an eta teh salah sawios amalan tanda bukti ngahormat kana bulan suci Ramadan. Malah dina hadis anu sanes para jamaah sadaya Sarkangnya Rasul kata miti Ibni Abbas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ta'lamu ummati ma fi ramadana lamun apaleun cek Kangnya Rasul
umat kaula ma kana ganjaran pi Ramadan dina bulan Ramadan latamannau yakti bakal ngarep-ngarep itu umat kaula kabeh ayeuna dina hartos antakuna aya naon asannatu setiap sataun teh kuluha kabehan yasana Ramadan bulan Ramadan. Jadi lamun nyahoeun mah cek Kang Rasul ieu kulaona ge lao bimakna lamun. Lamun nyahoeun mah kitu cek Kang Rasul berarti loba anu teu nyahoeun. Ya. Jadi bahasa Kang Rasul teh nyaho maka umat kaula ieu pan bahasana ge lao tak lamuna. Ya lao anu asup kana fiil madi. Lao tak lamu lamun nyarahoeun mah kitu bahasana teh. Berarti loba anu teu nyaho, nu nyahoeun. Lamun nyahoeun mah umat kaula kana ganjaran dina bulan Ramadan pasti umat kaula bakal ngarep-ngarep sakabeh bulan jadi Ramadan. Jadi sataun teh Ramadan kabeh gitu. Lamun apaleun ganjaran dina bulan suci Ramadan. Pan urang geus hareudang dek Ramadan teh. Ya. Tahukah ngarep-ngarep hayang sataun puasa campleng dina hartos urang sadaya ngalaksanakeun bulan Ramadan hese berdasarkan ieu katerangan berarti loba umat Kangjeng Nabi Muhammad anu teu apaleun kana ganjaran dina bulan suci Ramadan. Naon sabab? Masih kene loba jalmi anu ngaku Islam, jalmi anu muslim teu kuatkeun ngalaksanakeun saum. Teu kuat ngalaksanakeun puasa, berarti eta jalmi teu apaleun kana kautamian ganjaran dina bulan suci Ramadan. Teu nyahoeun. Nyahoeun mah nyahoeun ngan teu ngalaksanakeun. Naon sabab cek Kang Rasul pangna urang kudu ngarep-ngarep sakabeh taun sakabeh bulan sataun teh campleng jadi Ramadan li annal hasanata fihi muztami'atun atawa fi muztama'atun sanyana kasayan dina bulan Ramadan mah muztama'atun dikumpulkeun ditikal-tikal ku Allah wa ta'atu makbulatun taat dina bulan Ramadan mah ditarima makbul ku Allah Subhanahu wa taala. Terasna di wada'watu mustajabatun doa dina bulan Ramadan mah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Wa dunubu maghfiratun doa dosa dina bulan Ramadan mah dihampura. Wal jannatu mustaqatun jeung dina bulan Ramadan mah surga teh rindueun resepeun hayangeun lahum ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan pangna istimewa teh hiji pagawean kasayan ibadah ka Allah ditikal-tikal ku Allah. Hiji dibalas 10 meta biasa, tapi dina bulan Ramadan bisa jadi hiji dibalas ku Allah 10 kasayan ku Allah Ramadan. Sakabeh taat ku Allah ditarima, sakabeh magfirah ampunan dosa ku Allah bakal ditarima. Malam istimewana bulan Ramadan pangna saumat kaula kudu apal bulan Ramadan teh lantaran dina bulan Ramadan surga resepeun hayangan rindu bahasana keur umat Muhammad anu ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan. Bayangkeun jalmi anu puasa dipika hayang, dipika cinta, dipika resep ke surgana Gusti Allah. Lain orang resep ka surga dina bulan Ramadan keur umat Muhammad nu puasa nu ngalaksanakeun taat ibadah ka Allah mah surga nu hayangan ka urang. Jadi urang teh luar biasa. Surga hayangan resepeun margi dina katerangan para jamaah sadayana al jannatu mustaqatun ila arba'atina parin. Surga rindu, surga resep kana 4 golongan teu umat Kangjeng Nabi Muhammad. Nomor kahiji talil Quran, surga resepeun hayangeun bogoheun geus cek bahasa urang mah resepeun ka jalmi anu baca Al-Qur'an dina bulan Ramadan. Terasna di wahabi di lisan. Dina bulan Ramadan teh surga resepeun ka jalma anu ngajaga lisana, ngajaga ucapanana, ngajaga ucapan anu mata kajadikeun dosa. Awamut imil ji'an surga resepeun ka jalmi anu sok masihan katuangan kanu lapar dina bulan Ramadan terjadi urang saling memberi pan urang boga kolak boga kabeneran ayeuna boga hormat 5 siki anu 2 siki katatangakeun 2 ketilukeun urang pan berbagi dina bulan Ramadan mah jadi kadang-kadang tatangga jeung tatangga teh kaasaan tuangeun dina bulan Ramadan ti ditu ti urang kolak cawut ti ditu dibahas ku kolak ayeuna cangkaleng nya
Di urang sok buah di bahanan kitu ku sok enak ku jus buahna. Jadi dina bulan Ramadan mah karasa nikmatna, karasa katuangan tatangga jeung tatangga. Baraya jeung baraya. Jadi dermawana dina bulan Ramadan teh karaos. Jadi surga resepkeun ka jalmi anu marang bere ka jalmi nu lapar. Pas buka kurang sidasaan. Kormati nu ge dibagikeun kan. Komo korma loba mah. Talasna di nomor kaopatna surga teh waso inapi sae Ramadan surga resepkeun nyaaheun ka jalmi anu puasa dina bulan Ramadan. Eta salah sawios kautamian istimewana bulan Ramadan. Anu insyaallah urang sadaya kantun ngantos dintenna duka sabaraha dinten deui anu hakul yakin salah sapaeun urang paras ngalaksakeun ibadah saum anu pamudah-mudahan bukti nyata bunga urang datang Ramadan urang tiasa ningkatkeun ibadah takwa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan pibados bade ngadugikeun di antawisna ayeuna persiapan puasa teh aya 3 kitu nya. Keun padilahna ke luar biasa luar biasa sanes waktos. Ngeun ieu mah urang persiapan ke diri urang aya puasa aya 3. Urang rek nyokot nu mana ieu puasa kitu nya. Jadi ieu disiapkeun eta. Keun masalah ganjaran geus pada gampang geus pada nyaho terang kabehana oge apa bulan Ramadan ganjaran model kumaha. Ngeun urang rek nu mana puasa urang nyokotna. Margi puasa surna katerangan dina ieu hadina katerangan para jamaah sadayana. Jadi bahasana di dia ayatna as-saumu salah sudarajatin. Puasa ayat 3 derajat. Ieu katerangan dina kitab Duratun Nasihin. Paminyana kitab ageungna dina Ihya Ulumuddin aya sami. Jadi puasa teh ayat 3 derajat, ayat 3 tingkatan. Pangna ku abdi didugikeun kesempatan urang rek nyokot nu mana puasa engke anu ayeuna nu bakal datang. Keun geus kaliwat mah keur pada SD ieu nu bakal karepan urang nyokot nu mana. Hiji puasa teh aya debat saumul awam. Hiji puasa awam. Ari awam teh bisa diartikeun puasa umum atanapi puasa jalmi anu bodoh. Jadi bahasa dina keterangan, bahasa dina kitab mah awam teh bodoh. Jadi nomor kahiji puasa jalmi anu bodoh. Nomor kedua wasaumul khawas. Nomor kedua puasa jalmi anu istimewa khusus. Anu nomor katiluna wasaumul khawasil khawas. Nomor katilu tingkatan puasa teh nyatana khususil khusus, istimewa di atas istimewa. Awam, khusus, khususil khusus. Aya 3 tingkatan. Ai anu awam anu model kumaha? Saur di dieu wa amma saumul awam. Ari saum awam mah pakapul batni wal farzi anu qada'i sahwat. Ari puasa umum mah nyarek patuangan nyegah parji urang tina nyumponan kahayangna. Berarti eureun barang tuang, eureun barang leueut, eureun ayeuna ngalaksanakeun kahayang sawat urang. Ti mimiti urang subuh teu tuang, ti mimiti subuh urang teu barang leueut, ti mimiti subuh urang teu bersetubuh teu ngahayakeun sawat urang eta puasa umum. Jadi budak ge bisaeun puasa ieu mah. Budak urang karek 3 tahun 5 tahun diajar puasa di subuh nepi ka magrib parat puasana budak urang. Cukup ngeun keur nahan lapar jeung dahaga teu nginum teu tuang eta puasa awam. Jadi lamun urang nepi ka poe ayeuna puasa ngeun kur kitu hungkul puasa teh ngeun kur teu tuang teu ngarokok teu ngopi ti subuh nepi ka eta umum tah mah kitu mah umum puasa umum. Parji dicegah biasana mah beurang sok hayang ngeukepan Ramadan mah dicarek eta teh puasa awam nu kitu teh. Jadi nyegah teu barang tuang dina waktu siang, teu ngalaksanakeun sahwat urang dina waktu siang. Kumaha lamun siang? Didenda lamun siang mah kade nya. Didendana oge kedah dina tos sahraini muttatabaini. 2 bulan tuluy-tuluy dendana. Datang pan ieu keur anu teu bisa nagah sahwat dina bulan Ramadan. Datang teh ka kanjeng Rasul, ya Rasul, abi teh cenah anyar panganten ieu teh beurang teh teu apal bulan puasa, abi teh ngeukepan majikan abdi. Kumaha? Ganjar cek kanjeng Rasul wayahna maneh kudu mere sodaqoh 60 jalmi miskin. Saurangna samua dibagikeun. Ya Rasul, laparami teu boga, kan mata kami teu boga, jalma teu cek kanjeng Rasul kebe teu boga mah atuh. Maneh teh puasa we 2 tahun tuluy-tuluy lamun urang pelanggaran sahwat urang dina bulan Ramadan. Pelanggaran sahwat. Kumaha lamun kieu sahwat henteu ngeun urang godin dina bulan puasa tanpa aya rusuh. Nah katerangan man aftara yauman min ghairi rusatin lam yakdi saumud dahrin. Kateranganna sajalmi anu godin dina bulan puasa, buka dina bulan puasa tanpa rusuh
gering henteu cager nya nyeri huntu henteu nyeri beuteung henteu cager jag-jag balecak teu puasa lam yak di samudahrin temal bisa kakodoan puasa sataun jadi sapoe moal kakodoan ku puasa sataun berarti lamun 30 poe 30 tahun kodona hungkul tah ya peryogi kurang lamun pelanggaran syahwat 2 bulan tuluy puasana lamun pelanggaran lain syahwat jol kodin orang keur cager awak mangka moal bisa dikodoan ku sapoena sataun kodok moal bisa gugur sapoe berarti sapoe teh kodona kudu bayangkeun dengpe tah sampai sataun kumaha lamun kieu saumur hirup teu puasa kari ngitung eta mah berarti saumur hirup na aya dina azab Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min dzalik jadi ku syahwat mah urang 2 tahun tuluy 2 bulan tuluy lamun tah lain syahwat jol kadawak ngarokok kadawak ngopi kajaba mun poho kade aja mun poho yang teh jam 8 ya pok teh urang teh ngopi tah ukuran poho kade ukuran teh ngeun pas lek teh saragot geus nepi kana batuangan ragot kadua karek na tenggorokan inget utahkeun ulah dilag-lag nu nang tenggorokanana bade mah pas inget ada kagok belewak ditulikeun heuh eta godin teh anu kitu anu moal bisa kokodoan sapoe ku ibadah sataun sapoena sataun moal bisa jadi can ngajamin kodok sapoe bisa dikodoan ku sataun can ngajamin jadi eta ge basana lam yakdi moal bisa kakodoan ku sataun puasa gugur sapoe etak mending puasa lantaran can aya bejana jelema maot ku ayeuna puasa can aya katerangan naon sabab lantaran puasa sumutasihu puasa mentak menyehatkeun iwati niat anu kuat nawaitu sauma godin fardu lillahi taala pasok aya kieu niat teh kana niat teh lah aya anu sauma godin aya anu saumal godi mangga lamun sauma godin urang aya alif laman sauma godin urang ngaji jurumiah bang jadi sok dulu kahasupan alif lam lamun aya alif lam ulah aya tanwinna lamun alif lam aya tanwin berarti sauma godin kaituna lamun saumal mah kudu godi nawaitu sauma godin eta lamun alif laman lamun aya alif laman nawaitu saumal godi ulah saumal godin kade ieu menurut ulama alina jadi lamun aya alif laman ulah aya tanwinan lamun aya tanwinan ulah alif lam eta we nu ngaji nu rumiah kamari waduh lil alif wal lam wa tanwin teh lamun sauma berarti godin lamun saumal berarti godi eta hiji saum anu awam saum anu umum budak bisaeun nomor kadua aya saumul khawas saum anu istimewa khusus ari sama anu khusus teh anu mana fa amma saumul khawas bahwa saumus sholihin saum awas mah jalmi saumna orang-orang anu soleh anu mana soleh teh wa huwa kapul zawari anil asam jalmi anu saum hawas mah tina salian tina hantuang jeung barang leueut jeung parjina dina waktu siang jalmi anu saum orang anu soleh mah nyatana nyegah anggahota badanna tina migawe dosa eureun bibirna ngomongkeun batur eureun ayeuna pananganna nyiwit batur eureun sampeanna jong batur eureun hatena suudon ka batur jadi eta saum anu khusus jadi puasa teh teu cukup nahan tuang jeung leueut hungkul ternyata puasa teh anggota badan urang ge kudu milu puasa saur katerangan di dieu patrasna para jamaah sadayana jadi bahasa hiji tina salian ti anu lima teh hiji al awalu godul basor nomor kahiji dina bulan puasa lamun hayang puasa anu khusus mah peureumkeun panon urang sadaya anu kelima yadu musar'an tina nempo perkara dicacat ku hukum syara lain dina harti sabulan puasa kudu peureum teu benta-benta lain jadi dina hartos bulan puasa ulah pati mun carang teuing benta teh ningali perkara nu diharamkeun ku syara ningali nu guplak-giplak rada peureumkeun bulan puasa ningali tengah poe aya kolak peureumkeun jadi ulah metak ngundang kana syahwat urang dek syahwat hayang tuang dek syahwat naon jaga panginten soca urang dina bulan Ramadan lamun hayang kaasup golongan saum anu khusus anu saterasna tina salian ti saumul hawas teh nyatana godul basor anu saterna para jamaah sadayana urang teh wahib tulisan dina salian ti saumul hawas teh urang sadayana kedah ngajaga lisan jadi teu cukup nu eureun barang tuang barang leueut
tapi lisan urang ge kudu dijaga. Eureun tina bulan puasa ngomongkeun batur. Eureun lisan urang tina ngawadul. Eureun lisan urang tina ngadu-ngadu batur. Marina katerangan surah Kangjeng Rasul, hom satu asya'a tubih tulaina hartosna, hom satu asya tuhitul asaum. 5 perkara nu bakal ngagugurkeun kana ganjaran puasa. Bari kieu, aya nu ngabatalkeun puasa, aya nu ngabatalkeun ganjaran puasa. Ngabatalkeun puasa asup cai, asup naon ka urang keur puasa eta batal puasana. Ngan anu paling cilaka mah jalmi puasa tamat tapi teu meunang batal ganjaran. Di antawisna nomor kahijina teu batilu sawabuh teh al kadabu hiji ku ngabohong batal ganjaran sanajan tamat puasana teu eureun ngawadul mah moal meunang ganjaran puasa. Nomor kaduana wal gibatu ngomongkeun batur teu eureun we hayang teh ka oer bulan puasa teh ngomongkeun batur teu meunang ganjaran sanajan puasana tamat, sanajan beres puasana tapi ngomongkeun batur teu eureun moal meunang ganjaran puasa. Wal yaminu nomor katiluna sumpah palsu. Sumpah bahwa namimatu nomor kaopatna nyatana ngadu-ngadu supaya jadi pasea batur teh ger diadukeun kurang geus komo diadukeun mah ieu mah ngadu-ngadu nya. Aya batur tewak nu hiji tewak sia adukeun sirahna eta komo kitu mah. Ieu mah ngadu-ngadu jadi pasea batur ganjaran puasa moal meunang. Terus sumpah palsu teh yang dipercaya demi Allah aing mah. Nah eta teh batal puasa kurban puasa mah. Margina katerangan lamun jalma anu sumpah teh berarti hayang dipercaya. Dai bener mah teu kudu sumpah. Teu kudu demi Allah. Utak kade dina bulan puasa lisan urang ulah murah ku ngucapkeun demi Allah kana perkara anu sepele. Hayang dipercaya ku batur demi Allah. Wallahi demi Allah eta sumpah anu ngabatalkeun ganjaran, ngabatalkeun ganjaran puasa. Wa nadru bisahwat nomor kalimana nempo kalawan sahwat batal ganjaran puasa. Cicing sisi jalan bulan unggal ningali nu herang eta panon klet teh si ujang dihanap cengkat batal ganjaran puasa sanajan teu batal puasana. Datang ka imah ningali pamajikan sahwat make sahwat sarua batal ganjaranana sok sanajan teu ngalaksana berarti yakin puasa anu khusus teh teu bisa kurnahan tuang jeung leutukeun. Ternyata puasa anu khusus teh jaga lisan urang, jaga soca urang, pendengaran urang, sampean urang, pandangan urang eta ciri jalmi puasa anu khusus. Mudah-mudahan urang laksanakeun, urang niatan ti ayeuna puasa urang cing mampu kana tingkatan anu kadua puasa anu khusus. Amin ya Allah rabbal alamin. Naon sabab margi anu hawasil hawas mah anu paling istimewa mah yakin mal kabedag kurang sadaya termasuk kudu nyaritana abdi. Naon sabab margi saum anu hawasil hawas mah para jamaah sadayana pasaumul qalbi an humumid dunyawiyati. Puasa anu istimewa mah ngeureunkeun dina hartos bingung hate tina perkara dunia. Jadi anu perkara dunia bingung ke jalmi anu istimewa puasa mah hatena teh geus teu bingung ku perkara dunia. Pan urang mah puasa encan geus mikiran munah rek masjid naon. Geus bingung teh ayeuna nya. Dek naon ke bulan puasa kuring gawe ya. Dek naon bulan puasa kuring dar teh deukeut kaloparan geus bingung mikiran baju lebat geus batal ganjaran puasana urang mah. Ngan urang mah moal dugi margi puasa anu nomor 3 nama puasa anu paling istimewana ngilangkeun hatena minu puasa tina bingung mikiran perkara dunia. Urang can bisa eureun mingguran dunia. Urang teu bisa eureun hate bingung perkara dunia. Anggar we pan kadang-kadang urang mah salat teh kababawa dunia teh. Nya keur salat teh Allahu akbar kitu nya. Barang Allahu akbar teh kagebrai pan. Nu ka pasir katingali pasirna, nu ka kantor katingali kantor, nu ka sawah katingali sawahna. Nu ngarame teh katempo nu katiwalna keur salat teh. Nya naon anu kaliwat, naon anu kabaca. Jadi urang mah ngagebrai dina waktu sok tak jalmi anu istimewa mah da pogoh di dia para jamaah sadayana bahasana wal ibqari dunyawiyati jeung anu puasa anu paling istimewa mah mikirkeun teu mikirkeun perkara dunia fokus ibadah ka Allah dina bulan puasa. Anu saterasna para jamaah sadayana pi amasi wallahi bil kuliah terkecuali jalmi anu puasa ai paling istimewa hatena ngenkur emut ka Allah Subhanahu wa taala teu mikiran naon deui kitu puasa teh mikiran Gusti Allah. Lain mikiran Allah di mana mikiran hatena teh selalu ngait ka Allah. Ibadah karena Allah, salatna karena Allah, tahajudna sagala rupina sehingga keun dina bulan puasa dina ibadahna parduna dilaksanakeun, sunatna dilaksanakeun. Wa huwa ieu teh rotbatul anbiya, ieu teh
puasa tingkatan para nabi. Jadi tingkatan para nabi mah tina salian ti eureun barang tuang barang leueuh teh hatena ge eureun tina mikiran perkara dunia. Rupina keur urang mah malkabdag nomor katilu mah usahakeun urang nomor kadua puasa anu khawas anu istimewa tina salian tinahan barang tuang barang leueuh urang sadayana tapi sanget lamun urang milu puasa ya peryogi masker teh ayeuna bulan puasa supaya ketika kunyem ngomongkeun batur maskeran ku urang teh nya katingali jebang-jebeng pan bulan puasa teh tengah jebengan batur cepil tengah dengekeun kagorengan batur payeuna soca teh ditempokeun matak dina bulan puasa tempokeun soca kana Al-Qur'an kupingkeun kecepil kana ayat-ayat Al-Qur'an langkahkeun sampean kana jalan ridho Allah tepatkeun panangan kana jalan ridho Gusti Allah teh diantawisna pangintenan kanggo persiapan urang sadayana datang bulan Ramadan siapkeun ti ayeuna niatkeun anu kuat bahwa orang puasa teh ngan teu cukup kunahan lapar jeung dahar hungkul ternyata puasa teh meriyogikeun puasa bibir urang meriyogikeun puasa soca urang meriyogikeun puasa cepil urang meriyogikeun puasa lengkah jeung kepat urang sadaya lain dina harti istilah urang sadaya kudu peureum wae lain dina harte kumaha nu kieu kuring mah daripada daurah karek sare we bulan puasa teh meureunnan tantangan sare wae mah nya tilu hoti subuh kerek kudang magrib tantangan puasa teh beureun istilahna rintangan dina puasa lantaran peureum lain kudu peureum wae bulan puasa teh justru dina bulan puasa teh kudu lebih tanginas dina ibadah ka Gusti Allah mangga tadi hiji surga mikaresep ka nu maca Al-Qur'an yuk urang baca Al-Qur'anna laksanakeun baca Al-Qur'an teu urang manggaek dengan camanga da kuring mah cenah ye pan sok biasa ari ngamimitian abi mah sok kusuk ngamimitian mah nya buka Qur'an cara geus dapet ka itu les eta teu ingat urang teh teu tamat-tamat 30 juz coba urang hanca coba biasa tanapi urang gaduh kegiatan insyaallah panginten malam urang malam Jumat malam Seninna mah libur nya insyaallah tapi urang ngadamal kagiatan sabada ratiban sabada ngaos urang baca Al-Qur'an minimal sajuz suang sajuz sararea lamun sabada minimal urang teh 30 poe teh 30 juz atawa kumaha kamampuan engke ngaturna supaya urang aya hanca baca Al-Qur'an sabab datang ka imah mah keur abdi ge hese hayang ka imah baca Al-Qur'an mah hiji karek muka Al-Qur'an geus cokot ku budak banyak nomor kadua geus gerohan ku pamajikan geus tegar ngaji teh pan hayang barek maca Quran pamajikan ngadekan batal ning batal teu tulus pan ngajina teh hayang geus pamajikan tah budak urang pan ceurik loba rantanganana matak lamun urang babarengan insyaallah babarengan ku berjamaah baca Al-Qur'an minimal urang mampu engke suatu saat sebelum akhir Ramadan urang mampu khatam Al-Qur'an bersama ari kusorangan mah tangel kusorangan mah hese sugan iku berjamaah mah babari tamatna berjamaah kali ieu mah naon sababna dina bulan Ramadan yakin ibadah fardu ganjaranna sare 700 ribuan luar Ramadan ibadah sunat menang ganjaran fardu luar biasa ieu kaistimewaan rupina kasimpulanna para jamaah sadaya dina padilah Ramadan jelas ayat Al-Qur'an tadi diingatkeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun tujuan tina puasa teh ngabentuk diri urang jadi jalmi anu takwa di mana urang geus takwa yakin uiddat lil muttaqin al jannatu uiddat lil muttaqin mangga siapkeun diri urang sami ngadoa ka Allah mudah-mudahan di seorang sadaya sehat sadayana payu suasana sehat teuing sinareng batina mampu ngalaksanakeun garapan ibadah paduman sunatna dina bulan Ramadan amin ya Allah ya rabbal alamin sareng dilancarkeun sagala pigarapan usaha urang dilancarkeun usaha urang hasil milik anu luar biasa di hadapan ya Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah rabbal alamin rupina cek saya teh hapunten anu saageng-agengna amun teu mudah-mudahan tangtos abdi islah margi tangtos pertemuan dina malam Salasa ayeuna terakhir abdi tangtos salami malam Salasa caik pain para jamaah sadaya aya kata nu betak teraos ka kupingna aya perilaku nu bahasa nu betak teraos ka kupingna mentak ngajadikeun dosa abdi nyongkeun islah mubaroah ti sadayana kumaha kinten-kinten hapunten dan alhamdulillah muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hapunten ti para jamaah sadayana panginten bobi aya ti para jamaah sadaya abdi ge sami sejang hapunten anu pamudahan ikrar lisan urang sadaya cing jadi sababiah hablum minanas urang sadaya ditampi ku Allah sarta urang deui kana hablum minallahna aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.